Jeh, nakal ngopi wae. Buat ngegitar ya. Kerasa aing. Lagu naon? Lah bebas. Lagu deken ya. Cocok. Buka lagu anyar ya. Oh. Kaulah memang untukmu panjang. Anjing. Nasi makalah ngecek aing. Ngecek kumaha? Nah, ke rumah untuk aing teh panjang anjing. Iya Gimana? Aing ngeling ngecek eta mah pernah aya laguna. Heeh. Udah ngopi-ngopi, malah balik. Itulah. Ngopi masukkan rada cager. Ngopi kenanya. Aduh. Baik nak kerjawan manusia, dua manusia sih kanjut. Biasa we mat ya, keur ngaropi. Baik na saha eta? Siga tukang kredit. Masih mamat atau apa? Tuh, aing teh apa? Si mamat besti aing geus kieu. Oh. Mah teu. Peda siga eta euy. Siga Siga naon? tukang jualan cengcet second. Wah, nah oke tuh heng. Jualan cangcut second. Baik na itu sahawek anjing ngomong para radu gitu. Oh iya mat, si Oheng itu udah bader teh geuning. Oh, na eta keur ngaropi lain jeung udud. Aing hayang euy. Pengen kopi wek euy. Nah si datang-datang minta kopi, aing ge can beak yo. Tuh atuh aing nyeun lah. Daguan dia, ya heng, kita ra. Deh kan. Aing kopi aing. Cakla wae nya ngarewong wae. Ah, si mama datang-datang minta kopi. Wah, aing gawean gara ya. Ke uya. Tah, kita bawa mamat tah. Aing. Bawa ka aja kan. Ya, Mat. Nunggu tuh nya tuh repot-repot segala wae teh. Ada kopi hidung tah? Baik. Tampilnya ieu wek. Sok. Anjing.